ternyata geningan manehna teh hayang neangan untung tina enteng, hayang ranah ngarinah, gitulah cek paribasana mah. Manehna nipu ka urang mah moal ngabalas nipu ka manehanana, keke bakal aya nipu deui. Kan kitu nya. Aya ngaran-ngaran jelema mah heuh. Lamun urang neungeul ka batur sakali waktu urang bakal diteungeul ku batur. Urang mah kadinya pikiran aja. Lamun urang mere ka batur sakali waktu batur bakal mere ka urang. Eta mah geus ilaharnya geus biasa. Malam. Benar gitu. Memang dina hate mah aya ngagenok. Lain naon, sin katanyaan ku bapak urang gitu masalah motor. Bapak urang teh mah paribasana mah hayang boga motor eta teh keur urang selaku anakna. Dug hulupat nyawa euy. Melaan kentel pejit, diduakeun ditilukeun yang pangabutuh manehna ta eta joy urang jadi ngarakaca kana batin urang gitu. Mun ayeuna nu jadi bapak geus mere ka urang, tuluy urang ngamomorekeun atawa nyia-nyiakeun asa teu tega kitu urang teh nya. Heeh, keur kitu urang teh keur jero imah ngurunyung duit eta duaan jelema teh Assalamualaikum. Oh, Hakim. Mangga mang sok lobat mang. Cep, sementawis ayeuna Acep teu kedah nyarios. Serenkeun sadayana ka Hakim urusan ieu urang can karana hukum. Ya Hakim jangakeun eta mah nya. Tenang Cep. Di dieu mang lobot badamina mang. Sumun mangga. Dan punten ieu. Duh, nganyang deui. Tuios mang, berengse. Punten den. Mang salaku warga negara yang baik. Janten aya tetangga anu nyuhunkeun bantosan, maknya dan mang nolak. Mang nya tolak we atuh. Da mang mah teu apa uluk-ulukna. Sumuhun. Namun dinten ieu mang parantos musyawarah. Terus Kim. Sok Kim terus Kim. Atuh muntos we mang Acep anu nyarios. Teu kuat aing teh den. Nah tadi Deni atau mama emosi. Jadi mang teu kuat. Tenang Cep. Tenangkeun. Sok tenangkeun. Serenkeun ka Hakim sadayana. Ya Kim jangakeun intina mah. Nuntut we. Tadi geus badami di imah. Hakim 20%. Aduh, gini kan paingan aku berenduit 20%. Gelo euy. Ya Kim jangakeun eta mah nya. Sumuhun. Sok tenangkeun. Serenkeun ka Hakim sadayana. Janten kieu saresna den. Sok we mang lah. Geus apal abdi oge nungtut cik abdi nanyakeun ka mang. Sing inget Kim Uten. Tenang. Sok tenang Cep. Mang apal naon mimitina. Janten naon Cep tadi teh? Maneh mah pohoan atuh. Atuh jadi deui ayeuna. Sanes Uten teh kunaon Cep? Maneh mah pohoan jadi jubir teh. Si Uten dapat ditabrak ku Deni. Oh, terus. Janten ieu kasus den. Ieu dicanda karena hukum. Deni teh bakal dipenjara den. Naon alasanna mah ngabid bakal dipenjara. Deni nabrak naon cing abdi. Nabrak naon Cep teh? Aduh. Ai maneh pohoan teh. Oh nya. Terang. Tenang Cep. Deni pamit dicanda karena hukum. Ieu Deni bakal dipenjara. Margi Deni nabrak tembok. Kim. Mun mang kabin nabrak tembok. Hakim. Aing mah cicing maneh mah. Ya siap. Nah, maneh belaguk teh Hakim. Saya sediakan pengacara ku aing teh. Jubir saya teh. Terjelas atuh Cep kumaha tadi teh. Motor teh make heok atuh. Ini oke. Teu kuat, engap. Duh terjelas atuh da make hik.
Jika tukang kue putu. Jantan kiden. Sok-sok mangkumaha nu jelas atau nu jelas ya teh. Kim. Ya surat teh eta. Baca ku Hakim sing jelas. Di dia ditulis. Kekuat. Acep cicing cep tenang cep. Seren kan masalah nu kieu mah Hakim. Jangan mana pohon seperti tadi. Wajar cep. Jami poho itu wajar. Karena manusiawi. Kakak debat jeung urang mana mah. Jeung Denny debatna. Teu perlu debat jeung urang mah tuh. Hakim, seteh. Punten cep. Janten dina urusan poho. Eta mah manusiawi. Mana teh kan itu ngomong na teh kaing mana bae. Jeung anggap jeung naon aing mah. Kieu atuh mang ayeuna mah. Beh leuwih jelasnya. Anu mah kieu we atos cekap di mah. Sok uten bawa ka dieu. Kan uten di masalahna oge. Mak Hakim apal teu uten kumaha-kumaha mimitina? Terang deh. Nya kumaha cing apal teu? Cumun, kumaha cep mimitina teh? Mana mah akhirnya. Geus Dan kiranya hampura pisan. Mang poe ayeuna ieu cantun tas urusan teh Den. Tapi Mang Si Mawon. Mang rekai meula. Yang musyawarah jeung setan. Cep tes cep. Acep cicing lah keun deh. Ku Hakim mah direngsekeun. Direngsekeun tapi siapa terus nyambung-nyambung wae atuh Kemanya orang kudu musyawarah di dia. Panu jelas lagi. Tadi dijelaskeun di mah. Mana mau terdenger? Sing denger cek aing eta Hakim siapa? Mang cai deui mang. Wah, langsung diracun. Acep cicing cep tenang cep. Cep tes cep. Ku Hakim mah direngsekeun. Mana mah akhirnya. Geus